Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah pangari tiasa tepang deui sareng mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu tos maneh dicanna ku Kang Ari dina cariyos anak titipan siluman sari ke-57. Nanging mitra-mitra dina ieu cariyos aya bahasa kanjutnya. Kang Ari cacana bade ngawartosan heula ari nyebat kanjut teu jorang mitra-mitranya. Margi ari bahasa kanjut teh aya kanjut kundang. Kadang-kadang upami di Sunda mah upami nikakeun bungsu disebat mupukeun tai kanjutnya. Margi da ari dongeng maka dah saayana da nya digentos mamas da kirang nyeni gitu nya. Urang saayana we mitra-mitra bahasa Sunda nya. Da anu penting mah tujuanna sae. Sapertos kata momok pan dina bahasa Indonesia mah momok teh sok disebatkeun sering. Suatu hal yang menakutkan atau momok yang menakutkan gitunya, seperti gitulah. Dari bahasa Sunda mah serliku-likuna Kang Ari dia masih kena seur diajar atuh. Seur upami kitu mah tina hiji kata tina tuang ge tuang daharna dah rupi-rupinya. Makanya Kang Ari da punten pisan bobi dina asak usukna bahasa Sunda kirang merenah sok sanaos Kang Ari urang Sunda. Kamari teh dina sari ka-50 genep nyaeta nuju nyarioskeun Ki Bajra nuju tarung sareng pihak Aki Waru atanapi Mang Uhi nuju tarung sareng si Bajing jeung si Muncang. Supados teh nyangkolong tingkana waktu sumangga mitra-mitra urang kawitan bae. Dar eta teh ulu pedas atawa naon manya ulu mending ngajedul kitu cek si Muncang barinya kakak seuri. Wajar ibadah sia teh ibadah ari sia pedas bukan banyak pedas jadi hideung kieu koyok dasar Muncang bau dasar Muncang mahal kitu cek Mang Uhi kitu teh jeleng Mang Uhi narajang deui awakna ngalayang maksudna mah rek nyoplokkeun sirah si Muncang. Tapi si Muncang rikat ngelokkeun awakna. Bari kitu teh si Muncang bari ngarawel kanyut Mang Uhi garawek. Eta kanyut Mang Uhi diranggem. Bari kitu teh dipencet satarikna. Krekek siga nu greget. Eta si Muncang kanyut Mang Uhi digerok dipencet atuh Mang Uhi mending ngagoak satarikna bari awakna tibebet kana taneuh. Allah tuan Allah awak Mang Uhi namru tina taneuh. Bari kitu teh Mang Uhi nyekelan palangkakanana sikina eueuh hiji da panu kitu mah mitra-mitra gancang luncatna teh kagak dia sakedik teh pan tos we luncat ka luhur duka-duka ka mana ngaceleng nama ngan anu puguh mah sikina teh ngaceleng duka ka mana. Bari kitu teh Mang Uhi auh-auhan seulaing dikieuna mules leuwih-leuwih rek ngajuru panana burial bencelik mulan. Aduh,
aduh ki seueur aduh seueur aduh ki ya ki ya si ki kanyut ini ki kita nate bari gagaruan kaki waru tuh aki waru gancang nyamperkeun ka Mang Uhi kunaon maneh kuhi make gagarungan aduh ki asli ki aduh ki ciki kanyut Allah ki Allah kemana ki aduh kita cek Mang Uhi bari terus murinis nahan seueur lain dikieuna ari si laing siki nanahaon siki mata eta ya mata si laing dua bari balotot kitu cek aki waru teu ngartieun ya sarki siki kanyut hiji gusi duduk kunyuk di rawel diragem diajul alah pirage siki kanyut hiji mah ke urang gantian ku siki nangka wari heureuy iki aduh yang wari heureuy iki asli ki aing mah maniri wah kitu cek aki waru balik kitu nate nepak punduk Mang Uhi barang ditepak pundukna eta siki anu leungit teh datang deui duka di mana bijilna nuhun ge nuhun ya siki kanyut datang deui nuhun pisan ki sok tuluykeun tarungna ganyang mangkeluk kitu mah montong diantap kitu cek aki waru anu saterusna Mang Uhi sanggeusna siki kanyutna datang deui pok nangtung kitu na teh bari nyarita kasih muncang Edan sia kunyuk licik sia wah warawel kana pabinihan kunyuk untung kitu gelut mah ari ngaran jalu mah oke warawel sagala sia mah sagala dibetot kasiki-siki sia mah dirawel kitu cek Mang Uhi alah sia mah nu kitu wae digede-gedekeun konyok sok borok mantong loba ngalonyeng moda mah sia arek dituluykeun tarung kecuali mun sia rek taluk kitu na teh cek si muncang bari ditungtungan ku ngahehe Elon sia muncang bau licik sia bodor kurang ajar koplok kitu cek Mang Uhi alah are gelut mah omawe anu penting mah manang antang loba alasan sia teh kitu cek si muncang bari kituna teh celeng si muncang loncat narajang deui parabna anu ngaheung tur bulut rek ngarah kana sirah Mang Uhi celeng Mang Uhi loncat ka kenca bari kitu na teh Mang Uhi najongkeun suku katuhuna maksudna mah Mang Uhi teh rek ngajejak sirah si muncang tapi si muncang dikat ngarubahkeun awakna atau ngagilekeun awakna
baringan sakilat ewak pigelang suku Manguhi. Manguhi ge sadar atuh yen suku narek ditewak. Manguhi gancang ngajaulkeun awakna ka luhur, tapi ku si Muncang tadi atap awak Manguhi diudag. Awak Manguhi diudag ku si Muncang. Awak si Muncang mending ngablasat tina jurus bajra angin. Beureup lempeng kana sirah Manguhi. Yuk. Koak Manguhi ngakoak. Bari awakna tibebet. Tibebet jatuh mitra-mitra sakitu luhurna. Aya ari kana 3 meter langkung mah. Pas ninggang taneuh maneh ngagablog. Kubawe siga nangka asak anu tibebet tina tangkalna. Bari kituna teh Manguhi muringis cangkeng nasar mek. Sajongjongan mah Manguhi teh nyarita kalakah ngararasakeun ka nyeri anu lain di kieuna. Can sirahna tigeledug, bujurna ti teuneut, cangkengna ngahanca taneuh bugore. 3 anu karasa sirah, cangkeng, bujur. Cakakak si Muncang seuri meninya kakak. Konaon jang sekieu deui. Kitu cek si Muncang ari nyakakak seuri. Manguhi nafsu kapagong. Kitu nate Manguhi gancang lewat ajian Braja Mustina. Ajian Braja Musti diwatek. Bari anggrawe cicing teu gerak. Siga anu geus narima, siga anu geus pasrah, siga anu geus eleh. Padahal teh nama ngageramat dan cia ku aing cenah. Cakakak si Muncang nyakakak deui ningali musuhna siga geus eueuh daya. Konaon encep ohe. Aku naon aden ohe bade ngajuru jang. Kitu cek Mangu, kitu cek si Muncang bari kituna teh celeng. Si Muncang lucat ka hareupeun Manguhi ngan heau. Suku si Muncang diangkat rek ngajecek peuteung Manguhi anu keur nangkarak bengkang. Barang heuk suku si Muncang rek ngajajak. Heuk dampalengan Manguhi ngasakilat ngababad pitis si Muncang anu geus deusian ku ajian Braja Musti. Heuk duk. Koak. Manguhi ngagoak bari awakna ngajuralit ka tukang. Betesna potong siga anu diduruk. Akibat ku kakuatan ajian Braja Musti anu diagem ku Manguhi. Itu teh si Muncang bari auk-aukan. Aduh panas, aduh ki Bajra, aduh panas, aduh ki cukup goreng ki Bajra, tutuk aduh gitu cek si Muncang bari adu belajar siga anak munding anu dileketek kumaha we mitra-mitra awak munding dileketek gitu ajrag-ajraganna teh. Koneal Manguhi hudang cakakak Manguhi seuri meninya kakak. Tilu hiji siok penyok Muncang bau tadi pabeasan aing di rawel
karaos jong. Ubah raosna cokor di bulup. Kita cek Mang Uhi. Mang Uhi mene puas ninggali musuhna anu adu belajar. Jika monyet anu ker men pan men monyet nah gitu mitra-mitra. Monyet ker men masuk baut. Baut teh monyet mah lain sombong tapi ker ngararasakeun mules beuteung. Yang Mang Uhi karek apaleun bener cenah ajian semu gunting jeung ajian Braja Musti lain dikieuna. Mosona napikeun kaok akeng. Da lamun geus kitu mah lamun eueuh baladna we eueuh Ki Bajra atawa nu sajana babari geus kitu mah arek maragatkeun musuhna. Tapi dari aya Ki Bajra mah pamohalan. Otuk Ki Bajra kencang muruk kasih muncang anu keur gagauran bener we basa ditampok ku Ki Bajra. Ulah eta piti si muncang mene totong kumaha sampe anu dibeulem katutungan. Kanjang ku Ki Bajra diosap bari ngawatek ajian Bajra angin. Jang ngawatek ajian Bajra banyu. Ari Bajra angin keur nieskeun kitu deui Bajra banyu keur ngembалikeun tinu panas kana tis atawa kana normal deui. Tadak sakala suku si muncang cager deui. Aduh Ki. Aduh Ki. Bagian Ki Bajra Koreng mah teu sanggup. Dan eta tampilinganana. Waduh Ki panasna. Kakara ya. Dia tampiling nepikeun ka panas kitu. Cacak-cacak kana suku. Alah Ki. Kumaha lamun kana banget. Ampun Ki. Kitu cek si muncang. Bari kitu teh si muncang gancang kasisi nyamperkeun si bajing anu keur diuk dina jukut. Anu saterusna Ki Bajra luncat ka hareupeun Mang Uhi. Ontona maneka karaot. Sabab si bajing jeung si muncang geus rubuh ku Mang Uhi. Pok Ki Bajra nyarita. Oi, uyuk lawur. Sia paling talu kalewet daripada si lain cilaka. Alajan sia goblok ajian semu gunting, semu pedang, semu kampak, semu bedog. Watur akaing mah. Rek ajian Braja Musti, bajing nagi tabak nuhala sabda parungu. Rek ajian naon, watur akaing mah. Tok katrukeun boga pangabisa mah. Kitu cek Ki Bajra. Atuh dikitukeun mah. Untuk kakerot. Mang Uhi utuna kakerot nafsu lain dikieuna. Pok Mang Uhi nyarita. Alah, sok-sok sia teh buktikeun lain hontok panjang. Ari omongan sia mah sakitu halusna. Omong kawasan sok-sok buktikeun Bajra. Lain sia mah ngomong anti korupsi, tolak korupsi. Siapang begina korupsi? Dasar sia mah munafik. Kitu cek Mang Uhi nyarekan ka Ki Bajra. Yang baingan siapa? Si buburanyot hayang jadi pajabat. Eta rek ngabangsat konyok. Tah ieu anu sok aturan nagara teh. Oknum sia mah lain oknum deui. Bapana oknum. Oke anu kudu ku aing dibersihan teh. Kitu cek Mang Uhi bari cereng Mang Uhi loncat. Harapna bang baraan. Maksudna mah rek ngancak banget Ki Bajra. Tapi Ki Bajra ngasaukur mindahkeun suku katuna saeutik.
Heuk, los. Serangan Manguhi ngagablos, tolonjong. Manguhi nolonjong, kabawa ku tanagana sorangan. Katamakan, kaberung ku nafsu. Manguhi nolonjong, jeleng Manguhi narajang deui. Sokona ngabiur, rek ngahancak gadok Ki Bajra. Ki Bajra ngan saukur, ngakiwarkeun awakna saeutik. Heuk, los. Serangan Manguhi ngagablos, curalit. Manguhi ngacuralitkeun awakna sabrut. Manguhi narajang, heuk heuk, beurepna ke cacing katuhu putbet arek ngahancak beungeut Ki Bajra. Tapi hiji ge eta tenggelan Manguhi eueuh anu keuna eueuh anu asup. Kumaha we Manguhi nenggelan kalangkang. Rek Manguhi eureun. Manguhi eureun heula dina nyerangna. Kituna teh bari ngahegak. Apa ya Allah? Apa gelut teh dengan ngagelutkeun teh Allah? Jurus arahaun ya. Manusia teh. Aduh. Saya teuing. Alah, yang eueuh cai deh yang minum eta lah. Kitu cek Manguhi. Kitu nate Manguhi bari gancang ngawatek ajian semuguntingna. Anu saterusna jeleng Manguhi narajang dampaleungeun ngahiuk rek ngajabrot Ki Bajra. Tapi Ki Bajra geus apaleun yen musuhna ngagunakeun ajianana. Heuk, eta dampaleungan Manguhi ngahiuk ku Ki Bajra jadi diwarkeun. Heuk, cekrut. Eta dampaleungan Manguhi nengel pisan kana pipi Ki Bajra. Tapi kenana Ki Bajra siga anu teh karasaeun. Siga nu arewe Ki Bajra mah jong saja. Ulang Manguhi mending ngahuleng. Maha senajan semuguntingna teu mempan ka jelema ieu pan geus sidik ari kasih bajing jeung si muncang mah pan sakali ngagogor ge ngawong. Tapi ya cenah kamadahna teu kerel-kerel. Anu saterusna Manguhi ngawatek ajian Praja Musti sakalian digabungkeun jeung ajian semuguntingna. Jeleng Manguhi loncat sa geus ngaberes sanggeusna beres ngawatek ajianana. Heuk, dampaleungan Manguhi ngaheung bangbaran ngahancap pipi Ki Bajra. Heuk, cilebet mane nanggel pisan. Laku Ki Bajra teu digiwarkeun diantep we cenah hayangna kumaha ya kunyok rawun. Dampaleungeun Manguhi nanggel pisan kana pipi Ki Bajra. Tapi angger we Ki Bajra teh kerel-kerel. Huleng Manguhi ngahuleng keur ngahuleng kitu teh kanyahoan. Heuk, perep Ki Bajra ngahancah hulu angan Manguhi. Manguhi ngagoak bari awakna ngacleng jauh naker. Kumaha we anu dibalangkeun. Bro, awak Manguhi ti susud. Manguhi kegerungan. Bari kituna terus ngajoprak teu bisa wala kaya deui. Tadana we nu katingali naik turun. Cakakak Ki Bajra seuri. Budak bocikur. Budak bocikur rek ngalawan. Dek ngalawan eta cari drama kaing. Atuh. Eta mah lain tai kuku tapi tai joli. Karek goblok pernah bisa sakitu Gus purutang preketeng ting. Dasar cucurut tara manis ya. Kitu cek Ki Bajra. Bari kitu nate Ki Bajra ngageron Akiwaru. Hoi, peot. Peot. Ayo maju. Maju si laing. Kitu cek Ki Bajra. Atuh Akiwaru mending ngahuleng. Ningali nu jadi muridna usaha perakan oge ngajeng jehe
bari sep waktu